seueur engke nama mun aya mah atuh ieu Asep can mangkaleng mesikeun hari itu can bisa dimam geus eta biasa sok kada mana mau naon eta Kuring atuh. bismillahirrahmanirrahim Oh, manis, teman. waos teman-teman jadi Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini sore-sore jalan-jalan nih, saya berada di sebuah kampung, yaitu Kampung Cicaringin yang letaknya berada di Desa Jahyang teman-teman. Jadi rencananya pada video kali ini saya mau silaturahmi ke masyarakat di sini atau mencari tahu bagaimana sehari-hari mereka ya. Oke, buat kalian yang penasaran ikutin terus ya. Nah, oke teman-teman, sekarang saya sudah ketemu nih salah satu warga di sini, yaitu pengrajin kolang kaleng ya. Dimana si kolang kaleng itu kalau di Sunda mah buah kawung teman-teman. Ayo. Aduh, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menuju naon ieu teh? Oh, kieu we atuh ya mah. Naon itu buah kawung teh nya? Kita kagungan ibu sanes? Sanes. Oh, nu batur. Batur. Ibu mau kuburuk. Oh, jadi ibu mah buburuh deui, ieu nana mesek nungkul, sareng ngulub. Bu batur terus aruy Oh, tadi. ngulub ku batur. Itu suka mana ngicalna di sana kan teh? Di urang langkop di sana. Ayeuna mah komo tareh ieu bulan puasa mah rame nu kitu nya. Sok dugi ka sabaraha eta mun nuju sae, Dek? Hargana Ayo nuju saya mah rugi Kak 12 ogene. Nuju saya mah 12.000. Ari ka ieu nana anu urang anu ada melanang sabaraha eta? Upami 12.000 mah 1.200. Oh. Sakilo upami kiloan. Oh, ngetang kiloan buruhanana. Upami hari kilo mah harian. Nah, teman-teman, jadi si buah kolang kaleng ini sangat berguna sekali, apalagi di bulan Ramadan ya. Ini si kolang kaleng ini bisa dibikin buat kolak. Naon Bu, di damel naon di teh manisan ya. Manisan. Nah, jadi kalau bulan puasa tuh masyarakat biasa si kolang kaleng ini dibikin manisan sama kolak ya. Apalagi kalau sudah di pasar ini teman-teman harganya lebih mahal kayak ini ya. Kunaon atuh ibu teh lain meseran nyalira ibu teh? Gaduh modal. Gaduh modal. Nyakeun ke abi ka Kang Ino ke urang disuhunkeun kanggo ya nya modal usahana. Mudah-mudahan da Kang Ino cenah si ibu teh cenah teu hoyong muka nyalira. Cenah teu hoyong lola nyalira gitu. Jadi modalna teh aya Kang Ino tah. Jadi tugas Kang Ino ieu ibu ya. Gaduh modal cenah modalan Kang Ino. Siap. Nah, betul. Bi ya saamparan-amparan kieu ya anggeusna dugi ka sabaraha jam ya? Atuh da nemeli ieu mah. Omi ti tadi mah tos namru tos parah tadi oge. Kengeng kiraan sakarung eta sadinten? Atuh ieu mah sa drum geus teu pinum nembe. Upami ti anjing-anjing mah namru kengeng 40 kilo mah isang kaling kieu. Upami nu saya mah kengeng 50. 50 kilo. Iya, sehari. Teman-teman 50 kilo sehari. Kali nu saya barangna anu saya teh nu kumaha? anu arageung. Sikina teh arageung. Nah, ya teman-teman, jadi si ibu mah geus pinter ya. Lihai. Geus lihai, mesekna ge hiji-hiji teh digana
Tuh. Ari abdi mah da hiji ge ya. Lek-lek. Lek-lek. Nggak bisa nah jadi seperti itu teman-teman. Masyarakat di sini tuh di Cicaringin ini sebagian warganya ada yang mengelola kolang kaleng ya, kan mengelola tuh naon ngaranna teh nya yang kaleng gitu mun di urang Sunda pemerintah kosana di orang dia Seueur banar. ambil orang hampir sadayana orang kayak nama kan aya mah atuh ieu Asep kan Mang Kaleng Mang Mesekeun hari itu kan bisa dimamut di situ ya so kada mana ya mau naon teh Paling ate. bismillahirrahmanirrahim. Oh, manis, teman. Laos teman-teman. Jadi kalau sudah direbus nih, sudah dikupas bisa langsung dimakan ini. Tapi kalau buat ke pasar mah ini direndam dulu pakai airnya di keuman heula. Nah ini adalah saung lisungnya ya. Jadi kalau warga di Sunda itu setiap rumah punya saung doma atau saung langon ya. Pak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naon dia nggak naon ya? Iya malah labunan kolot mah. Lawenan. Ada Kita naon udah teh? kayak kelenci cenah teh. Kanang. Yang kelenci segede kieu kanangna. Iya sapotong itu mah hayam. Nya hayam ning tak kalah rayapna teh tangkalan. Padahal kembali ada tangkalan deui lah. Iya. Dia mau apa mah? Iya eta ge diabur dengan ieu ge sok malong penting mah tara dikerem ieu. Antepkeun we. Bukan teh yang kelenci kabeh ya begitu. Kelenci mah sarohang kelenci mah. Itu teh dua rupa, aya marmot, aya dasar budak geuning. Sagala dikukut. Di sagala dikukut. Kolot meriweuh mah nya. Kolot meriweuh mah kudu ngajukut. Ya gini aya Ya badom mah aya lodong gini dia sok nyadap. bukan sok nyadak nanean gini sa tege. Gini lainna naon ka beureun nyadap. Aca ke. Ya teman-teman, ini adalah salah satu kandang ya, namanya kandang kambing, tapi ini kayaknya lagi gak ada kambingnya, mungkin sudah dijual ya. Seperti biasa kalau orang Sunda nih pasti punya bangunan seperti ini nih. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut lagi ke salah satu warga, yang mana warga ini adalah pengolah buah pala sekaligus penjual buah pala ya teman-teman. Wah, ini mah duaan wae ya. Hebat. Wah, sehat. Raka iya anu sok nyanak pala teh. Oh, bapak masuk. Abi mah amang nawe. Amang nah unggul. Naik pala iya. Naik anu sok naik kana. Heeh. Itu nu jadi kumaha itu, Pak? Ngambil buah di kering. Dihera. Oh, pami di ieu mah digarang intinya. Mohon digarang. Oh, jadi salah satu cara untuk mengeringkannya, teman-teman. Si buah pala ini yaitu digarang ya. Di kenabi mah digarang gitu Pak. Mohon digarang. Di suluhan teh handap. Mohon digarang. Oh ya kulitna. Mohon. Itu ai kulitna kanggo naon Pak? Sami kanggo bumbu. Sami. Oh, naon? Kami kena bumbu. Oh tapi ngajual nama masih ke satu tempat kan? Mohon ical nama. Masih satu tempat ical. Itu anakna pala tuh. Mana? Tadi nak pala. Oh iya bumbu.
Ya bibitnya nya. Nah, ini teman-teman bibit dari buah pala tersebut, teman-teman. Panginten lami ya ti bibit sageng kieu. Lami Mohon ti sageng kieu dugi kebuahan wah mang tahun-tahun tentunya. tahunan. Iya nu jalan langsung. Ayo dia masih kita can. Oh. Itu kagungan Bapak sadayana. Nah, ternyata teman-teman ya kalau yang namanya di kampung tuh mau ambil buah-buahan dari kebun sendiri, teman-teman. Ayo saung naon, Ibu? Biasa saung Hayam, kanang hayam. baru tahun. Kenang ayam. Kanang ayam. Anten we terus kanggo ieu simpan. Riribug. Jadi teman-teman nih Kango riribug. kata saya juga nih, kalau yang namanya orang Sunda satu rumah pasti punya satu saung, baik itu buat masak, dibikin buat dapur, atau bisa dipakai buat tunan-tunan nya punya. mohon. Pami di kota mah gudang, pengen teman-teman. Udah. Kamu pangau di dia mah kanggo simpan betak-betuk. Itu hayam kagungan di. Mohon kamuan pasang sudin. Oh, tuh teman-teman, jadi orang Sunda mah hayam ikut sorangan, buah-buahan ayah di kebun sorangan. Jadi hidup di kampung tuh nyaman, tenang. Dugi ka jam sabaraha itu, Pak? Itu Kawengi. Sering nah aya. ditungguan we nya. Mohon. Ya teh kalau buat teh desa mah desa Jahyang. Jahyang. Desa Jahyang, Di kampung kampung mah? Cicaringin. Hmm.